lain beja singa tu gajah giri lu silan paingan kira harta sibur gunung lu si cacing paingan tu sangka seorang nyawa ya gota si atah adon tuas aduh kurang ajar Gusti kula inget ya tina peranian di mana kula kepepet kula ngagejuk bumi 3 kali Gusti Prabu kula patih jagat sakti teter jajatin ku ngerasi gatu gajah hadir Gusti barang ngagejung bumi 3 kali ngadak awak nanu tadi nyari langit tanpa lebih hilang tanpa karena kekerasan naon nambah kekuatan tina dirina jang hira kayak yang ngalinduran lah dia denira jang hira tangi tanghila dia denira ngorejat ler kadia kidang kencana lah dia denira dadak sakala ngadak-adak perkasa itu kaya nana dina waktu samia hingkang padak tumerangan kami ya tumerangan mustikani di bawah ya lamun dilawan ku kasar si Gatot Kaca sidik aing moal kuat aing bakal ngawatek Aji Halimunan sabab raja kaula geus nyurup ngabaju ngaragasuk malam warga kaula di mana ya karaton Amarta teh wah kitu boleh dituman wae bakakak wah aing bakal ngawatek Aji Halimunan moal ketingali ku si Gatot Kaca aing bakal abus ka karaton Amarta di mana tanendeuna layang Jiamus kaget kunirahani ngali wala bahaya ya leungit tidak paling kali kaula kaget kunirahani ngali ladia denira cilaga kaget kuna ningali ya aningali ladia denira Solendra Saleh pot bahaya pot kurang laporan pot
ya eta ka para pinesepuh Pandawa bahaya pot tuturkeun kalangkang kaula pot Yong, udah nuturkeun kalangkang Yong. Kalangkang naon kalangkang heulang. Agar gatot gajah ieu ber. Laporan. Hayu isuk. Kita yang nerima bayaran sia. Ge, mana karep. Hayu. Aing dik dugan hiber ieu Yong. Kayu agung babar wete sami rempel godong rempel godong rempel godong kayu agung babar wete sami rempel godonge rempel godonge pandele si pandaeun aru tunda ieu lampahna Raden Gatot Kaca sareng Astradigalan Udawala anu ngabujangnya eta ke Karaton Madukara. Ari di Karaton Madukara Pandawa teh aya saurang-urang acan. Karaton Amartanya eta dikuncian daya jalma anu nungguan duka ka mana Pandawa itu kaya nanging ari Gusti nu kagungan mahnya eta maha sakti maha gagah maha uningan sanajan Pandawa geuning aya hiji binatang anu nungguan ieu karaton nyaeta hiji manuk. Ari ieu manuk teh nyaeta manuk anu disebutna Raja Wali nungguan di Karaton Amarta kitu kayana kacarios nyaeta manuk kayanana anu nunggu di karaton. Ia manuk Raja Wali teh duka manuk utusan ti mana atanapi memang manuk lepas gitu kayana. Kuak. 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 Den dirahingkang pada tumerangan
Ulah dia hingkang pada tumerangan nampu Adri aningali lawan burung gagak manuk gadali kanca sanajan kaula manuk gedak dikeresakeun kuno kawasa bisa ngomong we kos manus kaula teh diutus ku Pandawa kita ngajaga ieu karaton duka Pandawa teh leungit tanpa lebih ilang tanpa karana ari maksudna mah teu bebeja kaula teh hei manuk Raja Wali tungguan gitu hehehe kuak teuing ieu teh karaton asa lawong pancaniti asa sepi pamengkang asa longkewan asa karareueuh ieu teh kuak barang ieu manuk nuju nyata nangkring di sabudeurna ieu Keraton Amarta saperaptan nipun nyaeta ieu atih anu bade lumebet ka Keraton Amarta arek maling tayang jamus kana sabda anu leungit wujudna nanging ieu ku manuk bakat tingali maklum nyata ieu hiji manuk teh geus kasipuh ku pangor jembar kubaralan ulah itu aya jelema ka dieu sigana bah jelema teu bener ieu hei aing wakanya hoan ya di mana ieu layang jamus kan sabda ieu dipaok ku aing itu sigana ya samperkeun ku aing niratan ngademan kira iya ya tatan niratan udah manewah pada mangkul dengan ran ia mangkulingan hingkang pada tumerangan ya wah iya geus masalah kuaing bakal didobrak sakuaing di mana neundeuna sia kurang aja ayaw manuk kuak kuak di mana ieu manuk ih sigana mah ieu manuk leupas ya di mana ieu kuno we manuk mah diantep ku aing di mana ya hese ieu karaton mah teh salah-salah teh ya. Wah, sugana aya jelema nu ka dieu. Aing bakal ngajawahna heula sidik kita aya di mana ya ku aing bakal dikotek ta. Apa dibawa kitu ku para Pandawa.
ngan aneh nanti bener seorang-orang acan aneh ya karaton teh teangan ku aing di mana saja dikelak-lakan naga balkan wadi bakal dikodok ku kau maju dulur ayang ini lagu melunya kehiram merituan medan dari sangka kabobodo tenjok kasamaran tingali marukanan meren kaula teh manuk biasa meren disangka nama cipeu atau manuk toet padahal kaula teh keur ningalikeun jalma-jalma ya mabur sih barang nucuk ieu manuk ngomong kayan sapratanipun ieu teh lami sakundurna ieu nyaeta patih jaga sakti sapranya Raden Gatot Kaca sampun ingkang denira wah para pinep sepuh tewas wah waya panjenengan Gatot Kaca wah bahaya wah anak king sanajan kaulah manuk is apal hidup Gatot Kaca ayam manuk bisa ngomong ayam manuk bisa ngomong si cepot sok itu pan saha sampean manuk kemarin ayah perpis nepuh Pandawa ya ulah rewas leungit tanpa lebih ilang tanpa karana ari ieu teh manuk naon kaula teh upami dipercaya mah ieu teh nyaeta Raja Wali anu bakieu we kasep ulah loba ting omong Gatot Kaca anu bakal nyangkalak eta karaman teh lintang hidup kudu menta tulung nyaeta kahiji sepuh ayo adik padepokan Jati Sampurna tah eta hidup datangan kaditu mudah-mudahan bisa nuduhkeun kalayan bisa nangkep eta karama kadua perkawisna ai masalah layang jamus kalimu sabda matong hariwang ieu dicangkrem ku kaula moal leupas danu tadi mah kabobodo tenjok kasamaran tingali tah ieu dicangkrem jong gerah kaditu datangan pandita eta pandita teh ngaranna nyaeta Pandita Sidik Sakti sae kula di padepokan Jati Sampurna ingat mangka kula ieu rek mawa layang jamus kalimu sabda di mana akhir carita hidup bakal nyahok kabeh igana perkara unjuk samangga sang manuk lampana ieu manuk anu kawang-awang nyandak layang jamus kalimu sabda nyaeta anu dicangkrem ku manuk Raja Wali ari Gatot Kaca
wacanya eta ngabujeng ka hiji pandita di Padepokan Jati Sampurna nyaeta ya Begawan Sidik Sakti kitu kayana kitu kayana kacarios di Padepokan Jati Sampurna ieu pandita Sidik Sakti anu nuju ngomong hingkang putu ku anjir kakasih nih pun bang panca sakti kasih anak ing incu eyang puputon kembang kedaton pangesi ati puaso jama di pawenangan bang panca sakti yap ka dieu mena sasat hidup harapan ama aduh kaulamun Kanjeng eyang oya panjenengan bang panca sakti mua bade lancar linci luncat mulang ingkar tina tali gadang bade kumaula ka sajeng eyang kaulanun deuh anak king menak yap ka dieu bageus Wajah dengan dungu perlambang manu sakma nuku melendeng lampa awan tong disorang no awan wajib disingler wamirik gamelan gawe nyemparang wirah matahari aduh eyang aturan waya panjenengan bang panca sakti kaulanun ya mena calik hidup unjuk sumangga kulon ramba dewa tewaje hirup kudu samoyonang kepanasan kebong kering tangkal nama dia bareng kegetang mon megawe peh rapi timbangan keselamatan arekan jauh sok di belang suka teuing lamun panggih tiba suka dibeli kupati kasok pondok kasok panjang campedak mah ditaralian campedak di daluaran campedak di daluaran
Ari sanomogo donongan sonongan jang tahadeng ngobrol di jalan tahadeng ngobrol di jalan kang nuju sok asuk di belang eta suka teuing lamun panggil bakat durian suka dimak beli kupati kasok panjang akan kasok pondok kasok kamar royong ka jalan kasok ngaroyong ka jalan kasok ngaroyong ka jalan atuh sono mondok sono mondok sono nganjang tehadeng tepang di jalan tehadeng tepang di jalan samia pada tumerangan nampuh samia pada tumerangan nampuh di padepokan ladia denira jadi sampurna hingkan pada jati sampurna ganteng geni incuy ya meni percis we anu gaduh hajat gitu bahagia anaki bang pancasak aduh kaulah nun eyang tipayun waya panjenengan nyuhun kendapunten bos salilaya teh musingkeun ka kersa jeung eyang kitu kaulah nun eyang ai kolot pah teh kudu dipenta sabang hampura geus kawajiban cu kolot naon ngaranna lamun teu ngahampura kanu jadi incu atuh meureun pikumaheun teuing sawangsulna sanajan eyang oge kasup kolot ai keur kasalahan mah teu cacah teu menak teu kolot teu budak teu rayat teu pamimpin hampura eyang kahideep eta mah Herman atuh sami-sami kaulanun atuh teh aya naon sanyana kaulanun pangna digingsir linggih kaulanun eyang alah eta itu kahiji ama teh sono ono kadua hayang narek kahidep eta ilmu panemu jampe pamake aji pangarti kagagahan kasaktian kamantragunaan anu diturunkeun ku ama teh hartina lain sakti gagah keur ngajago sumuhun atuh tapi keur nulung kanu butuh nalang kanu susah nganter kanu sieun ngahudangkeun kanu labuh kaya ngajait kanu titeulem kumaha eta ilmu rasana geuning ngai nyangking ilmu mah hawana teh tenang hate tenang batin oge terungsing kana pikir alah ieu mantak ilmu na anu kudu dicangking ku hideep teh nya eta ilmu marifat atanapi ilmu tauhid supaya selamat di dunia jeung di akhirat laras
Kade kasep hirup teh dalam dunia siga babari tapi hese babari tina teori hese tina ngalakonanana Sumohon. tah ieu tinimalan kulanun eyang kade ngan urang hirup dalam dunia teh kade urang ulah lepas muji syukur kanu agung muja beratak yang masuk mak meredih kana asina Gusti naon sababna diusikeun dimalikeun urang teh hirup nangtung obah nangtung lintang tinu maha agung tah Eta. sanajan sakti ge cu tangan ieu kade Cikumaha. ilmu marifat anu turunkeun ka hidup teh nyaeta urang keur mengenal Gusti wauh kana diri supaya teu sombong kana diri supaya teu purwa dumadi Sumohon. tinimalan kaulanu da urang teh bakal balik alam dunya mah tibang alam pana alam sementawis atanapi alam rusak sadaya-daya da urang teh engke alam langgeng mah mata kalau orang dek ngadehes ke rumah kawasa hayu orang antal mautu qoblal mautu ari hartos dan naon eta teh eyang Naon. urang diajar maut samemeh maut geuning ari maut kudu diajar maut samemeh maut ari kitu ieu teh kumaha apan ayeuna teh urang teh maut sabab anu maut moal hirup anu hirup moal maut kayak kumaha ieu teh ya hartina kieu ari hidup kasuk eyang apa maut ayeuna teh usik balik obah nangtung teh dikersakeun kunu agung ngalewotan nu hirup ngaceroan ya yang anu hirup dina wujud urang urang teh ayeuna teh jasad teh maut jasmani disebutna anu hirupna nyaeta roh atanapi ruhani mantak ruhani mah moal kena ku maut anu maut mah jasmani mantak urang antal mautu qoblal mautu diajar maut samemeh maut ambeh wawuh kadituna ambeh gampang ngadeus ka Gusti sadaya-daya kaulanun Allah sadaya. ari carana Cikumaha. urang manteng hate zikir ka ilahi lahar bin la sautin diucapkeun bahasana ditulis hurufna perkarana teh perkara nur hate sabab Gusti Allah maha goib di udagna kudu unu goib deui tah kitu ambeh nepi ka dituna mudah-mudahan tah kitu ngan ama pameujeuh moal jeroting muka perkara ieu sabab ke jam 2 ayeuna mah ilmu cangking hidup geurah tulungkeun kanu butuh talangkeun kanu susah terapkeun kanu jalma mengang mikahayang bantuan ti urang unjuk sumangga kaulanu lirkeun barang nuju saweg ibal wajan Inggih. silokane eta denira mana Eta. eta raos den mira mandeg mana jahing kang pagun mana sapraptani pun Raden Gatot Kaca ngabujeun ka tempatan kasep aya suanten jalmi Cina. moal kitu eyang tong geret lah aku teh geret kitu Cikumaha. eyang geuning nya itu mundur kasep ka dieu bagyakeun eyang wayah panjenengan Gatot Kaca sok atuh hidup sah sigana mah jalma anu butuh pitulung ka dieu bagjakeun eyang pangapunten wayah panjenengan yang kasep calik hidup
kisilah salik saya Ayu kinunungan layu endina layu datang niratan ngadema datang niratan ngademan ayu kinunungan sampun nirahing pangkon datang nirakan ngademan ewu pada ya mangguling sampun denirahing ngepangkonan ngaraga sampun denira sampun denira ingkang pangkonan ingkang pangkonan punten eyang punten kasep Gatot Kaca amag geus wawuh teu kudu ngakukeun ngaran amag geus wawuh sasat hidup teh keur seueur masalah di negara wah wah leres pisan eyang tenan naon ari kitu ayeuna ringkak na hidup geus kanyahoan ku eyang tah ayeuna mah susul deui eta jelema anu dek ngerampas layang jamu sekali musabda teh jauh ti karaton Amarta tah ayeuna hidup ka ditu keun engke ieu ama bakal nyarengan ieu bang Pancasakti incu eyang anu bakal ngabela hidup kasep Pancasakti kaulanu neyang wayahna tulungkeun kanu butuh eta ilmu talangkeun kanu susah eta pangabisa unjuk sumangga sadaya-daya kaulanu neyang wal bade bahkan tinimalan kaulanun walah eta ya bro sok Gatot Kaca datang di kaditu kege bakal kauninga ieu ku incu eyang dibela maneh nepi ka lebah mana ge upami kitu permios Hamid berat Kuntun makialawan mimiti rayaran Ayurang berjuang kemerdekaan hareup Asep Ayu ayeuna wayahna eyang bakal nuturkeun ti sapengkereun hidup gerak ka ditu sok belaan kabeh eta nu ngaran-ngaranna Gatot Kaca atarapi Pandawa sabab eta teh sidik karama hidup ngalewatan ilmu pancarasa bakal katingali tong boro-boro manusia nu bisa ngeleungit sanajan makhluk goib lainna bakal katingali tak kitu teh eyang ayeuna arek nya eta ti kajauhan pek eyang bakal nuturkeun eladal rap jagat pramudita kang ngebetar rasa maneh diantep jurik ngilur setan min darupa kelong newa-newa kurang ajar pilmunan iya anu disebut Prabu Jagat Setra Patih Jagat Sakti Kalasana Patih Jagat Denta
marukan kaula teh apal leungitna sampean bakal katempo ku kaula jagat setra hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang ya kaula lu bakal ngabela mana kanca kaula nyuhunkeun pidoana loba dieu Satria Tandang Betara rek miang taya karingrang teneng ludeng hantekeun nanjerkeun rika adilan jagat netra ulah sambat kan ya sampe Satria di medan laga Satria gandang pertengatan gelepas dengan gitu ngabelaan nagana tadi sangkai dedemit nyamar-nyamar jadi manusia rek ngarebut layang jabai sekali bersabda marukanan kaula bulok-bulokeun kanca asa kulucu kadongdong rasane palak kapi asem jadina kula kanca ya bang paca sakit bakal ngebukar bakirasi sampean solen rasarin pawarna manjat netra berlambang hiji satria lainana pengawasan syaratna anu wibawa terang sadat tining sembang kanca geuning heueuh di alam dunya teh loba gogoda jeung dodoja tapi lamun urang kuat tina dodoja jeung gogodana tanuan urang bakal naik kadar keimanan jeung katakwaan urang bakal darajat urang bakal leuwih luhur lamun urang kuat gogodana kanca ari setan teh kanca aya nu katempo aya nu teu katempo anu katempo disebut setan bungkeulekan anu teu katempo nyaeta setan anu dilanat idajil lanatullah ngalewatanana asupna kana mata lamun setan nggak asup kana mata ningali bujur pamajikan batur eblok cendol hayang tak ieu kade lamun setan numpat kana ceuling ngadenge sora sinden sok hayang ngadengkeun sora ajan ngadak-ngadak jauh eta ge bagian tina setan kanca jagat netra ulah sambat kali sabah kanu pangawasa sembah ka indung ajeng bapa kanu mere pangabisa kumaha kanca sareng ka indung ka bapa atuh leres kudu sembah ka indung ka bapa kanca nah sababna indung tunggul rahayu bapa tangkal derajat Allah moal ngahampura eta ka manusia atawa nyapi ka putra lamun teu leuwih teu heula dihampura ku indung bapana kanca teras deui Solendra salina pawarna manjat netra berlambang hiji satria lain loba pangabisa sorotna anu bawa terang asa jatining sembah
sembah kaindung ke bapak laras kalau mere pangabisa kasaha deui sayan teh kaindung ka bapak sareng ka guru oh ka guru sareng ka indung nu ngandung atuh laras jejehan para perwira laras kudu hade jeung sasamang etah coba teu salah pisan duraka ka indung bapak Allah moal ngahampura melaksaga paling tangan bapaleangan pangalusna sanajan di kantung mulang dungu kahadean moal musang ari renda bermeta renda bermrenda renda hidup renda kaya solentangan renda kaya da solen tangan atuh beki heupeung nu dipayun jeung abdi teh beki nineng lawas kaedan lawas edana edan di mana ya buat poek yang di mana layang jamu sekaligus sabda teh pinter ya orang Pandawa nyebutkeun cacak ieu teh jadi tungguan ya lamun beunang gua yang digadekeun tah wah barang nujunya teh lajag lejek nyaeta Patih Jagat Sakti saperangnya teh Raden Gatotkaca Kalayan Bang Pancasakti sampun dene bari subar kamanegan praptaka dene hei ulah kaget dia saya Gatotkaca balik deui sedan wish bisa nempo ada si Gatotkaca ya aneh ya sabab kula nu baturan Gatotkaca kula keun maneh cicing dia kaula nu bakal nyampurkeun sorangan jauh ubah ketua teu naon Jagat Sakti hayo ulah kaget kebagjakeun kula bangsa datan rata ngademan datan rata ngademan layu kinungan ewu pada mangguling datan niratan ngademan ewu pada manggulingan sampun deni rahingkang pada tumrangan ya pada tumrangan ampun pada nampu ingkang
Geus teu kudu palatat polotos ya. Kaula geus apa sampean nyaeta sasabda sok mana sangyang rancasan atau oleh parasaran ka Semar oge antu oleh parasaran ka layang Jambus ka Gusti Abda. Tah di jero awak sampean teh nyaeta aya rancasan anu ngakukeun sangyang atanapi Prabu Jagatsentra. Ai wujud sampean eueuh deui lintang ti Gedeng Promoni. Ya, kaulah bang Pancasakti. Ulah lalaworas sampean. Bareng nujuk disebutkeun kitu ku bang Pancasakti. Ieu patih jagat sakti. Yeta aya nu kaluar tidak gua garbana. Cahaya beureum mumpuh ka luhur. Kalayan ieu patih jagat sakti oge jadi Gedeng Promoni langsung ngagajleng kanu bala kabur kayan. Iya ngakulah kaula teh oleh nyetak bikageuleuh ka Semar Badranaya kalayan hayang ngapimilik eta layang ngejamus sekaligus sabda tapi teu laksana. Ampun ku bumi hanta ditampi ku jagat hanta ditarima kamana mulang diri gula lamun geus teu carana alam naon ieu alam naon mane poek iya aing teu oleh katohian aing teu oleh kanyahoan. Aduh ampun diri kula teu kanyahoan diri kula geuning tiris-tiris teuing karasana geuning kieu ari hirup marakayangan ampun teuing ari jadi jalma marakayangan teh geuning kieu sangsara kabina-bina lah ieu teu nyaho jalan pangbalikan iya taku kitu nanya teu naon mantak gege meureun lain milik kula. Bu ampun di kaki
barangnya eta ieu Bang Pancasakti nucu ngapedega payunan karaton Amarta saprabdanipun ieu sang Nalendra Prabu Sri Bathara Kresna sampun nyaeta ieu ka keraton eladalah kadang ingsun Pandawa ieu kaula Kresna itu sah oh Kresna ulah kaget ya kau ayu lawang kinurungan alam lawan ayu tapi kaki ya gini retorika kehidupan teh Bang Pancasakti geura buka eta baju barang ieu Bang Pancasakti ku sang Nalendra Prabu Sri Bathara Kresna nyaeta dititah muka baju nyaeta ieu leungit wujud nu sayakti ilang warna nu sanyata Allah janggelek nyaeta ieu teh Bang Pancasakti nyaeta Pandawa anu 5 kalayan di tukangna anu nyusul aki-aki teh Semar Badana ya alan ayu lawan ayu berjuang kami dan orang menandarkan kebenaran caca alhamdulillah syukri kaum dangu sadaya geuning anu janten Bang Pancasakti teh sore Pandawa nu 5 paingan atuh sakti dan manunggal ngajadi hiji da Pandawa nu 5 ngagabungkeun ka lain jeung rakyat sasat nyaeta geuning Kakang Semar ambuing nuhun Kakang Semar tina bantuanana ieu teh ngandung ciri nyata manunggal antawis pupucuk pamimpin jeung hamba rakyatna nuhun atuh ayeuna layang jamu sekali musabda teh salamet teu beunang ku musuhna katohian parantos kabur bubar katauran aya peribahasa saksi saktina bakal kacing ciri ku dengkina sagagah-gagahna bakal ragagu alakna saluhung-luhungna bakal ambruk kulakuna salamet Pandawa salamet layang jamu sekali musabda salamet kaula salamet rombongan salamet penonton ususna salamet boga hajat mung sakieu wae carios Bang Pancasakti urang tutupku billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh emang piniti sedang mekar tutup lawang si Botaka merdeka kasungri palamitra pamyarsa sakitu anu kapihatur carios wayang golek anu digarap ku Kresna Ki Dalang Suhendra Supriyadi atuh bobot pangayon timbang taraju ayati palawargi sadaya oge simkuring saparakanca ti perkempelan Jaya Komara nu disesepuhan ku Ki Dalang Suhendra Supriyadi putra bok bilih ti rombongan kakirangan sagalana margi manusia biasa pribado saparakanca permios lain teu sono pamitan lain bosenan dina sanes waktos urang tiasa patupang mangga wilujeng kantun sakitu di pribado saparakanca wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.